Ah, barudak, mumpung barudak ya. Geus pagi dipanggil deui ieu. Beneran. Hai, naon ngopi atuh bari nongkrong kieu teh. Aya atuh abi hiji mah nih menta. Majikan. Pesen majikan pesen. Langsung di dieu we heula. Kayak gabung ka itu urang ngiruan kayak itu lah. Hiji ku tiluan heula nya. Awet-awetnya. Naon cenah ieu? Di deui mah tuh di deui. Majikan pesen. Ya, Terus urang ieu comot sewa. ya hiji-hiji heula atuh. Rejeung. Lah naon anjing hoream jadi tetangga ge koret sih eta mah hidupna kitu ah. Hoream ai. Wah, bisa kata bang kata mobil teh. Tabrak we. Siap nama. Teh tabrak we, tabrak ieu mah. Pedit ieu mah. Mau jalan deui. Lain urang aja mengat dirinya dari apa kan anjing jelema pedit mah kudu di sisi jalan di ieu oge. Cika menta aya eta. Putiluan eta hiji. Astagfirullah ya asli. Bukan ini pedit. Koret. Suka antara konten unggul koret teh aslina ge koret anjing ah. Kan itu pedit jelema pedit nungguling jeung jelema peditnya. Wah, laki wae ulin teh. Kebayang. Kebayang di kuburnya sukanya. Naon? Tuh. Itu jadi. Jeung curigaan kurang kees maot. Bae bodoh. Kata ngalieur. Lain ieu teh keur pamajikan, maknya pamajikan pesen loba-loba teuing, mecret. Iya, Heeh. lapan orang sok anteng duaan bari rajo ala-ala di bioskop di imah di pareuman kabeh rajun bari nuang kiripik. Terus teh mun poe teh sok ngome teh teh. Ngomong duaan. Ngome naon teh? Gorongnya. Aduh, ieu. Kamu naon sih us? Ngapi mana? Masuk teh. Yo aing mah can kawin. Ah aing itu boga ini. Weh, asli Ayo, perawan wae anyar ulin ya. teh. Hah? Perawan Laki wae ulin teh. Bae bae dalil jeung awewe mah sok ngagibah. Heeh. Jeung ngalak teh. Kok tuh baru balik? Enggak ada dari dia. Kagok ieu jadi doraka bae lempang. Enak ah euy. Hiji deui atuh. Iya banget tuh. Ketek can beak kalem. Lain masalah gitu. Ya urang beuteung tilu, beuteung teh tilu sambil sidiknya kadut teh ieu tilu. Di bere nu kieu hiji mah atuh euy moal ge karasaeun. Terus ieu mah teh jeung rebog Matakna tuh, matak ngalamun ngumpul kudu bebekelan. Pas urang mau ulin kemana-mana ge mawa Iya we. mah pada jeung babaturan we atuh cik mikirnya. Anggar we minta tulung mah ka aing deui sia teh. Tinggal si rebog tinggal. Tuh, urang mah hiji-hiji kieu teh tadi oge tinggal. Urang mah merhatikeun sih mah tilu moal gitu tinggal. Pokona mah urang lamun ke maot miheulaan jeung curigaan. Si ieu nya. Kasih iya ada aman teh ngomong. Torokan ngal penting. Ayo, balik ka deui. Kan jadi apa oge meni. Mong gitu. Nah, Jelema soleh. Sieun ka jadi Lu eta hiji tilu. Jangan lo bawa teh. Barudak Ieu sok eta beakeun heula. anjing. bukan mana di depan leutikna teh kayaknya gitu. Tadi ada boga deh. Rebog dah. Cicing. Paling doakeun sih langsung dibeuteung manehanana. Korek mah. Gimana ya teh? Itu sensor entong. Ulah ya. Ulah, bukan mah duitna. Cak asupnya punten gitu. Nah, naon ini nya aya kukulutus wae. Hayang bener di jeung curigaan. Sia. Ya. Ini anteng kali itu dengan kata ramah kiripik. Ya, namanya dijum banget lagi. Namanya ketemu kiripik ya. Anjir ya. Iya we heula ieu. Ngasok. Naon sia? Balik jeung. Majikan diomongan. Hok tilu lawan hiji rek naon? Tilu lawan hiji. Koret. Majikan urang ngamek. Bae beda maneh nu Aing bejakeun we ku Teh Winda. Damal wadin ka lalaki mah ka Teh Winda ngambekna. Korek. Ayo. Balik.